Nyi, alhamdulillah aya proyek gede Di mana? Nyieun boboko ngan truk oge bakal ditampung ku tilu PT mah asal gratis cenah. Alhamdulillah. Karena mah geus aturan mason eta awi. Akan budak mulai dibawa deketan can boganya abi teh yuk. Mantap. Listrik bayareun, gas beak, bararingung, kumaha ya ka mana atuh? Pas aja itu gitu. Assalamualaikum. Tuh nyai euceun tulungan. Nambut atos 1 juta. Yang geus mana tuh? Hari teh tas di bank, tas copot duit tapi teu bisa. Terus kumaha atuh? Coba pinjam duit kasih nyai. Ku duit mah aya nganu si teteh. Sok we bikeun heula, dibogaan duit di bank mah, berarti moal lila. Ya tuh, makanya bang teu bisa dicopot. Aya masalah di bank mah. Oh, masalahnya naon? Masalah nama abi teu nunda di bank. Oh, gitu. Masalah naon? Masalahnya mah cenah si teteh eta nanteun deui duit di bank. Gagah, si Ati juga gagah, greget, tiga naget, si Ati, teteh meni panas, teteh juga dono. Cicing mana ulah milu, teteh muda gak si Ati. Tuh, kudu ka mana nya nih neangan awi teh? Yalah atuh akang nanyakeun nya ka mana nya. Kudu ka mana nya nih? Ka mana deui? Atuh tanya lieur neangan awi teh. Lu bade ka mana? Atin. Di naon di dieu? Bade milaran awi teh, abi teh ka mana nya? Ih, malawar teh butuh duit, awi mah loba, sabara dapur, awi mah. Sok we sing sabaraha loba-lobana ge. Dia mau butuh duit, OPKB 5 jutaan. Iya teh. Nya awina mana? Oke, awi nama kesarek malah kamari, jaradi ya. Tadi kami lihat wae, minta inti-inti. Mimpi naon? Akang di kelebak, mimpi akang dipacok hayam. Nah, ini bara rumput mimpi teh. Teh sanana cinta abi tadi mah ku akang. Kumaha kang diterima teu cinta abi? Nyalah, Berarti diterima kang. nya diterima. Si akang gila, akang ke dieu. Berarti akang terus baru diterima mah abi balik menilainya. Mangga ya. Da abi tak satu komeng. Tahu itu kumaha? Sebaya akan ngarah di udak-udak. Kalau nu boga hutang mah di udak-udak geuninganan. Abi ge ngarah di udak-udak ku akang. Kumaha nya ada kuring ge boga pamajikan. Kan bae akang panuang saling ku wae. Ari abi kita terima moal ku akang. Tidak mau ada geus boga dua. Bae atuh, bikin dua teh abi entak dulu bae. Kumaha nya? Moal. Tarik. Moal. Enggak pulang. Beunang sia, keur jadi omongan ke kalaki ini sia. Ngomong ke kalaki urang. Ya, ari pengen tepadi, abi kan yang betul surat. Surat. Kepada YTC Atin di tempat. Pasal 33 ayat 12, hari ini saya putuskan untuk jatuh cinta padamu. Kau terlihat seperti raksasa. Badanmu seperti kura-kura. Kakimu seperti nasi goreng.
Pokoknya kau wow bagiku. Apakah kau mencintaiku dan menerimaku? Ya, aku menerimamu. Alhamdulillah. Hari ini wae nunggu janjian. Bener hayang sepeda segala lupa. Eta kunaon budak di jieu eueuh, hayang sepeda, nya sabaraha. Maju. Atuh pang beulikeun eueuh karunya budak. Di mana? Kurang keneh duitna. Iya tuh eueuh nyokotna dina ATM ari kurang mah. Di mana? Itu abi teh wetan pernah keleng Cileni, budak atuh dijiwir eueuh hayang sapeda. Ku abi teh dipasikeun we ATM da kurang keneh cenah eueuh ka Cileni teh. Padahal mah udah dibere, ka abi gerek minjem. Kurangna teh gede keneh 4.850.000. Aduh. Duh, kolot ngari diur wae. Malah janjian deui. Kan ditanyaan kapan bangunan. Eta balik ka mana? Nuju milarian tukang bangunan. Padahal mah eueuh salaki abi wae tukang bangunan mah. Malah teh boga duit, karena boga duit kerjanjian. Sok enak kita, atuh mah abi. Kewang telepon heula. Halo Akang. Gawe kuli bangunan. Nya atuh ayeuna, siap. Muhun bade angkat. Masih akan nganggur pan didamel di Nusanis. Terus ikuti luan ge karunya di alang dieureureukeun wae. Medah naon dieureunkeun? Karuh tembok geus larangtung oge, rarempak deui. Eta telepon mah tulus. Eta acun Ayo. baik. Akang nggak milih anu mana? Akang nyai apa anu pilih ieu? Nah, make bingung segala kan, naon tuh pilih jawab mana? Akang arek milih nukiluan lah. Wartaskan minjem acisnya. Minjem acisnya. Jadi wartaskan bukan neangan duit ya, cara kuriling neangan duit saya menang wae. Jadi kan cari tanah kan di dia nabat. Iya. Baiklah duit kelura di bawah bang mah berarti kesemuanya lah jadi begininya. Nanya ka urang nanya mana itu? Ada di mana, Cek? Lah, mana? Jadi ekspresi dia nya kali teh. Lompatnya tadinya enggak habisnya tadi tadi. Action. Jangan kena kita. Gitu. Alhamdulillah langsung tangkuan tuh. Berarti nanti masih kena megang kedua. Berarti teteh alhamdulillah. Iya, aku menerimamu kan. Itu jadi. Baik. Akang arek milih Akang erek milih. emang bener kan? Emang bener kan? Oh, nanya mana? Oh. Enggak tadi. Atau kan tadi lupa kan. Oh, nah berarti nanti hati-hati. Tadinya. Akang arek milih kiluan lah. Iya, udah kaki tuh. Terus?